Aya budak lalaki omen anu karek balik kulin sikana wae eta budak karek balik ka buburit meureunan sababna hari teh keur bulan puasa sanges nepi ka imahna nya nanya ka indungna, "Mah, abdi bade naros ka mak, rek nanya naon Ujang? Pami kaluar Cipanon nah batal henteu puasana mak?" "Henteu Ujang, keluar Cipanon mah nya alhamdulillah atuh pami teu batal mah mak." "Nah hari kitu kunaon kitu Ujang make jeung keluar Cipanon sagala?" "Tadi teh Ujang tos meser tahu gejrot mak, cengekna kaseueuran teuing." Aya sapasukan tentara di luar negeri omen anu tugaskeun di pedalaman Indonesia lumayan lila ditugaskeun teh nepi ka bulan-bulan nya hiji waktu dikumpulkeun ku komandanna teh sanggeus kumpul pok komandanna nyarita, "Barudak poe ayeuna aya 2 beja nu bakal ditepikeun ku kuring ka aranjeun sakabeh. Di antarana aya kabar anu hade jeung aya kabar anu kurang hade yeuh. Kabar anu hadena mimiti poe ayeuna bakal menang ganti calon jero. Atuh hore cenah men, nuhun komandan. Aya kabar nu kurang hadena yeuh. Budi, siap komandan. Ganti ke calon jero maneh jeung si Tari. Juned, siap komandan. Ganti ke calon jero maneh jeung si Kosasihnya. Tari geus kitu kumaha wa? Nu tadi na ato teh men, jadi sing purung ku tungtungna mah. Bari jeung ciri hereret jeung baturna. Aya oge anu silih keceupan. Aya aki-aki omen anu keur nyaritakeun pangalaman keurana ka incuna. Aya ceuk si aki teh kieu, "Ujang, aki mah bageula basa aki keur ngora. Aya begal 5an, basa aki keur lempang di nu poek. Wah, tising hareupan we ku aki mah. Nya nepikeun ka kajadian ribut. Aki begalan 4 jeung maranehanana. Aki ngalawan anu 4an, teu gimir aki mah Ujang. Wah hebat aki mah tuh nya Ki. Anu saurang deui kumaha Ki? Pan manehna anu ngagotong aki ka imah, lamun teu mah aki geus paeh di dinya meureun Ujang." Aya 2 urang pamuda-pamudi omen, aing ngaranna teh si Rudi jeung si Santi. Duana oge carecingna ti Jakarta. Ya lumayan geus sadalila ngajalin hubunganna teh. Di waktu si Santi nanya ka si Rudi, "Bang, nah iraha abang bade ngalamar abdi? Kapan antos lami hubungan urang teh? Aya kana 5 tahunna." Ari teh mah si Rudi teh, "Mohon sabar we heula sakedap nyai. Gantosan lah tanahan abang pajeng." "Nah hari abang gaduh tanah gitu?" "Abang mah sanes sombong nyai. Pami nyai hoyong terang ti ujung Slipi dugikeun ka Bundaran HI. Eta sadayana tanah abang nyai." Kunaon ari si laing omen, tapi ka kieu ari can bukakeun ka bogoh maneh teh. "Ah, weng mah teu ngarti mah anu kitu teh. Mantak can buka ka bogoh oge." "Ih, maneh mah bodoh atuh men. Ah, mantak rek nanyakeun ka wa." "Rek nanyakeun naon? Ari bogoh teh naon wa?" "Ari bogoh teh artina maneh boga rasa resep dibarengan ku saling mengerti omen." "Lamun mengerti teh naon cek bahasa Inggrisna wa?" "Mengerti teh understand omen. Under teh artina handap, stand teh nangtung." "Jadi artina teh kumaha wa?" Artina teh lamun anu handap geus nangtung berarti maneh boga rasa bogoh. Lamun can nangtung bikeun ka ucing. Keur naon di bawah oge." Aya 2 anjing nu kajebak di hiji pulau omen. Ari kadua anjing eta teh hayang bisa mentas ka pulau anu aya di sabelahna. Ari anjing nu kahiji mah memang nyebrang teh latihan main momen. Sabab nyebrang ka pulau anu hijina deui teh cenah butuh stamina nu kuat. Tah anjing nu hijina deui mah nyantai we manehna mah, malah barang hakan pagaweanna teh men. Pas tinggang dina waktuna nya nyebrang duanana teh. Tapi aneh omen, anu nepi pangheulana ka pulau anu hijina deui kala ka anjing anu kadua. Nah bisa gitu wa, kapanan anjing nu kadua melatihan oge tara. Da anjing nu kadua mah anjing laut omen. Wah tara balik wae mah yo, ana sidengekeun. Aya seorang ibu-ibu omen di Bandung ka Jakartakeun. Ari nitna teh numpak kana pesawat. Tah sanggeusna pesawat teh di luhur, kabeneran si ibu teh diuk teh pangharupna tukangun pilot omen. Ari si pantok kokpitna teh ruang paragi pilot muka nya katenya ku si ibu pilot teh kalaka keur maca buku lain fokus kana ngapungkeun pesawat. Kabeneran aya pramugari yang ditanya ku si ibu teh men, "Neng,
Nah tapi lo tuh lain fokus ngapungkeun pesawat kalau ka maca buku geuningan. Mohon Bu kumaha nu ajar keneh pilotna nuju ngapalkeun kumaha cara ngapungkeun pesawat anu leres. Da eta mah si ibu barang ada kitu men langsung pingsan atuh. Aya guru nu keur ngajar muridna omen. Ari si Udin nu diupang tukangna beh juru katempo siga nu nunutan. Udin sok ade kareup tibatan nunutan kitu mah. Ya lempang caritana si Udin teh ka hareup. Sanggeus dihareup ari cekuruna teh. Udin sok nyanyi meta tunuh. Mohon Pak. Cicak cicak di ding ding. Anu gede Udin. Mohon Pak. Kadal kadal di ding ding. Gedean ceutik deui. Buaya buaya di ding ding. Ih maksud bapak mah sorana anu gedean teh. Lain kala kasatona. Aya salaki jeung pamajikan anu keur parasea omin. Malum kangenan keur parasea masuk ka mana karep teh geuning nyaritana teh. Ari cek pamajikan teh nyarita kieu ka salakina. Bapana ieu mak malain sombongnya. Baheula sacat memutuskeun kawin ka bapakna. Loba lalaki anu ngalamar ka emak tapi hiji ge eueuh ditarima ku mak mah kabeh ditolak kecuali bapak. Ari teh mah salakina kumaha cenah mah? Ari teh mah salakina teh sarua maena ge mung ngeleset. Nya mana bapak ge lain sombong atuh. Baheula sacan bapak ngawin ka emak loba awewe geus dilamar ku bapak tapi saurang ge eueuh narima. Ari lain mama tari geus kitu kumaha wa? Oh nya tuluy nama parasea we omen nepi ka silih jengut buuk. Aya laki anu kuliah di luar negeri omen. Ari nyokot bagianna teh farmasi. Nyai waktu ngirim kapsul ka indungna. Ari kapsulna teh kapsul awet muda. Bari jeung titip pesen Bu dileutna hiji sadinten ulah langkung ti hiji. Tak 2 tahun ti harita sanggeus nareng si kuliahna eta budak alaki teh. Ya balik ka lembur men. Pas nepi ka lawang panto imahna kaget. Sabab katanya ku manehna lamun dirinya teh keur aya saurang awe nu ngais budak. Ari awe nu keur ngais budak teh tuluy nyarita. Ujang ieu teh ibu. Namun sing nu teu apal. Geuningan ibu ieu teh Bu. Nu dijanten geulis sareng awet ora kieu. Tah pami kitu mah. Iya nu nuju di ais teh. Bayi abdi panginten Bu. Is masuk ka mana wae ari nyarita teh Ujang. Ieu teh bapa maneh. Ngan bapa maneh mah overdosis kanu obatan teh Ujang. Anu kuduna sapoe hiji dimakal ka opat geura. Jika dicek maneh nasaha kira-kirana jalma nu pamunghadan di lembur urang men. Nya Haji Imron atuh. Haji Imron mah tanahna oge lega. Mobilna loba. Kontrakan di mana-mana. Lain men. Ari geus saha atuh si Samid men. Wah, si Samid masalah jeung urang-urang atuh. Teu apal maneh mah. Gitu-gitu ge loba duit si Samid mah. Jeung nu anehna teu beak-beak deui duitna ge men. Nah hawa udah duit nage duit baheula kapanan jadi geus teu payu dibelanjakeun oge.